Paket. Siap. Pai, ayo. Oh, baju dah hatu korang. Mang Hotel, si master pemecah masalah tanpa solusi teh. Aduh, lebaran saminggu deui. Can boga duit keur meuli baju bedug deui. Usaha keur kieu deui. Nya panas, nya haus. Aduh, sabar puasa. Lain ge sabar, ari masih ngeluh keneh mah. Astagfirullahaladzim. Aisyah, sugan teh saha? Areurewas weh. Kunaon? Tadi cerita kamu Mang Hotel, si master pemecah masalah tanpa solusi teh. Yo, kieu. Lebaran saminggu deui. Aing can gableg duit keur meuli baju bedug. Gampang teh sih. Wow. Enes teh gableg duit sabaraha emang. Kuku eta kehead teu boga Aisyah. Kela slow, lilik kela kueng yo. Yo, murah yo, tinggal itu. Eta murah geuning. Ngan 5.000-an. Piraku baju 5.000-an. Kapan enak teh keur promo lebaran? Keur mah urang buat cashback deh, da sok shopping terus urang mah. Yang geus tah orang nu ieu. Iya. Keun urang mau jadi nilai yo, nu ieu. Nah. Coy, dieu. Adieu geura, adieu. Ka dieu. Enak cuy. Dieu. Yo, sek meuli baju bedug moal. Murah yo, ngan 5.000-an. Baju naon 5.000-an? Kaos kaki ge teu meunang. Pakuan ge menang 5. Oh ah. Teu apaleun sia. Karena ge promo lebaran murah diskon. Merek nage Superma. Teu ngandel aing mah. Pai, ayo. Si eta mah ditawaran nu murah teu daek. Si eta mah teu nyahoun wa. Tawaran nu murah teu nyahoun. Yo, Tel, sok aing pesenkeun. Ke mun geus datang, telepon aing nya. Aing erek ieu heula, erek dagang heula keur meuli baju bedug. Ya kalem we, jung dagang mah. Oke. Paket. Siap. Oh paket. Terehnya. Saya dari Pacai Project Express, kurir terganteng se-Indonesia, ingin mengantarkan paket atas nama Ontel Surentel. Apakah benar Anda? Ya dengan saya sendiri. Cie sendiri. Ya canda paket. Datang yuk. Telepon A. Kok paket datang yuk, cokot kayak maing. Oke, siap. OTW.
dah. Baju naon 5 ribuan. Mending datangnya daster. Ah,